Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Guntara jeung Nyai Kintamani katut purbaya ting cuelat muru kahareupeun si Jagal Hawuk. Tiluanana pada marancuh dina tangtunganana. Nyai Kintamani matsat pedangna sedengkeun purbaya nyabut senjata ruyung wasiwulungna. Ari Guntara mahalita sagadiri pikeun ngagunakeun jurus tapak naga sakti mangrupa ilmu silat andalanana. Nyai Kintamani musurkeun paneutepna ka si Jagal Hawuk bari nyalita. Hei Jagal Hawuk, sanajan bener maneh geus bisa ngarubuhkeun si Jari Sakti jeung Ki Jenggala, tapi maneh tong nganggap enteng ka aing tiluan. Jadi maneh tong kaduhung mun bakal dirubuhkeun ku aing tiluan. Aing teu ngarasa sieun Jagal Hawuk. Ningali kakuatan jeung kamampuan maneh. Geus montong udah babacos ya. Setan goblok. Mending kene gunakeun kakuatan panajang silaing tiluan. Sabetkeun eta pedang kana anggota badan aing. Babukeun nuyung beusina kana babatok aing. Tigareus ku aing mah silaing tiluan teh sia. Setan jahanam. Belajar. Nyai Kintamani anu pangheulana majuna rajang bari ngagero. Rasakeun sia panajang aing Jagal Hawuk. Heya! Jurelat, cuelat. Nyai Kintamani majuna rajang disusul ku Guntara jeung Purbaya anu milu marengan kana panarajangna. Nyai Kintamani ningali tilu urang lawan anu majuna rajang babarengan harita si Jagal Hawuk henteu ingkah ti tempatna. Si Jagal Hawuk kabendung panarajangna anu datang. Nyai Kintamani jeung Purbaya jadi kageteun sabab senjata pedang lidah api jeung ruyung wasiwulung dibendung ku sapasang leungeun si Jagal Hawuk. Mangsa bantrok senjata jeung leungeun si Jagal Hawuk nimbulkeun sora anu ngabuluncerang. Sapasang leungeun si Jagal Hawuk jadi kuat teu beda ti beusi we. Syauhiu datang sabetan pedang lidah api. Sakyuk bentang, sakyuk datang babukan ruyung wasiwulung. Sakyuk bentang, dalig deg. Nyai Kintamani jeung Purbaya ting dalig deg kadorong menurut ka tukang, mangsa senjatana dibendung leungeun si Jagal Hawuk. Sakyuk
datang Panrajang Guntara anu ngagunakeun jurus tapak naga sakti. Tanpa ingkah di tempatna sapasang dampalengan Guntara anu meber beku di bendung ku pereup kencakatuhu si Jagal Hawuk. Sauhyuk degeus daligdeug. Guntara ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang sababar lengkah. Nyai Kintamani jeung Purbaya kitu di Guntara meh dina waktu anu bareng pada marancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Tiluanana pada ngabangun di pasangan saega diri pikeun neruskeun tarungna. Sedengkeun anggota barisan Warangkas Jaya anu ngabandungan lumangsungna kajadian sababaraha urang di antarana pada maruji kana kehebatan si Jagal Hawuk. Walah, bener-bener hebat si Jagal Hawuknya. Sapasang leungeun bisa kawas besi kitu euy. Padangnya Kintamani jeung Ruyung Besi Purbaya di Bandung ku sapasang leungeunna. Sakabeh Panrajang lawan anu bisa keuna kana anggota badanna. Coba cek si lain wah kira-kira naha si Jagal Hawuk nu bakal unggul atau kumaha teh atau mah nuruh. Cek dewek mah si Jagal Hawuk nu bakal unggul. Lah kumaha kitu? Warkana lagu sing oge. Eta jurusna oge halik gitu kumaha teh hebat. Jurusna borang peuting terus dipeusu ku para sadu mulia. Dilatih emosi silat. Naon teh lintang panmali jagat eta teh ngaranna teh. Lantaran ku bogana kakuatan ilmu anu ngajadikeun pangasada mulya ke Warangkas bisa lawasan dunya kajawaran. Bener teu? Bah. Sabah. Nya bener gitu. Menang beurang peuting teh geus aya hasilna teh. Sakitu teh karek satengah bagian teh euy. Cenah nu kacangking ku si Jagal Hawuk mun geus kacangking sapinuhna mah eta budak kakuatan jeung kakuatanna bisa sajajar jeung pangarsadu mulya ki Warangkas cenah euy. Abah kasebut jago kolot anu geus asak pangalaman. Bangsa makalangan di dunia kajawaran kakaregayon. Abah ningali budak lalaki seperti si Jagal Hawuk mah euy. Sangar jeung galak di budak teh. Memeh nyalita teu boleh nyangereng. Ulah. Jeung nemongkeun sihungna eta sanu teh siun, sanu sesentar euy. Padak sawanu borangan tu perhatikeun si Guntara jeung anu sejen geus siap-siap rek maju dina rajang baragu kitu manehna kitu. Nu ngalobrol musirkeun di perhatianana ka tempat tumangsungna tarung. Nyai Kintamani anu geus saga diri pikeun maju dina rajang harita nyelang hareteula ka Purbaya bari ngomong lalaunan. Aing masih kena penasaran. Jeung asa teh percaya baya. Pedang lidah api ran digunakeun ku aing kalaka dibeunung ku leungeun si Jagal Hawuk. Tepikeun ka ngabalan terang. Aing asa teh percaya leungeun si Jagal Hawuk bisa kuat kawas besi kitu Pugunya eta baya ge kaget teu percaya ieu teh. Senjata Ruyung Besi sarua dibeunung ku leungeun si Jagal Hawukin. Bisa tepikeun ka ngabalantrang. Kakuatan talaga lapisana oge nyata lain bantak-bantakeun kin. Satiap bantrokan kalaka urang tiluan anu ngadalideug ka dorong mundur ka tukang. Bener teu Gun? Urang tiluan boga kamampuan ilmu silat teu bisa dianggap enteng. Kawan tu urang tiluan maju babarengan. Jadi asapiraku urang teu mampu ngukulan si Jagal Hawuk. Sakumaha hebat ta oge tetep budak bau naon jadi ngao asapira aku urang tiluan teu mampu ngarubuhkeun si Jagal Hawuk. Urang pinu dewe Panrajangna euy. Ningali tilu urang lawanna geus pada ngabangun pasangan. Tapi acan majuna raja harita si Jagal Hawuk jadi keseleun terus carita.
Si lain tiluan memang garoblog setan. Meuni hadare selik Majuna Rajang teh setik kurang ajar. Sok si lain tiluan Majuna Rajang rubuhkeun aing. Panya si lain tiluan kemampu ngarubuhkeun aing. Anu ngan sorangan. Sok sadumare cenah blog. Guntara muralang kasih jaga hawuk paling nyarita. Selain montong waka sombong sakurang ajar jaga hawuk. Larung masih lumangsung dewek tiluan bakal mampu ngarubuhkeun si lain. Kurang teruskeun tarungna sia. Sakarep ngakulat kiri. Tadak panajang dewek. Jurus tapak naga sakti. Curela cilung. Guntara nu leuwih ti heula Majuna Rajang dituturkeun ku Nyai Kintamani jeung Purbaya anu milu marengan kana panarajangna Guntara. Kajadianana seperti tadi deui we. Sok sanajan tilu urang lawana pada ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna, tapi si Jagal Hawuk tetep teu ingkah di tempatna. Tapi panarajang tilu urang lawana tayanu kenakan anggota badan lawan. Panarajang tilu urang lawana pada rentas di jalan mangsa di Bandung ku sapasang leungeunna si Jagal Hawuk. Gerakanana yang panarajang nuju lawan bisa dilawan ku si Jagal Hawuk. Syokhiu datang panarajang Guntara. Sapasang dampal leungeun Guntara ngarah kana dada lawan. Si Jagal Hawuk ka Bandung ku sapasang peureupna saukyuk deus. Daligdeug. Guntara ngadaligdeug mundur ka tukang. Saukyuk. Datang babukan ruyung wasiwulung anu ngarah kana silah lawan. Rekat si Jagal Hawuk ngabandung senjata lawan ku leungeun kencana. Saukyuk terang. Daligdeug. Purbaya ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Saukyuk. Datang sabetan pedang Nyai Kintamani anu ngarah kana beuheung lawan. Si Jagal Hawuk badana mundur ka tukang saeutik saterusna dengan katuhna dipake ngabandung pedang lawan. Saukyuk terang. Daligdeug. Nyai Kintamani ge sarua harita ngadaligdeug di we kadorong mundur ka tukang. Si Jagal Hawuk mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun tilu urang lawana, harita geus malancuhkeun tangtunganana. Ki Hambaraka anu nangtung ngarendeng jeung Ki Hambara jeung Ki Warangkas bari merhatikeun kajadian anu keur lumangsung harita nyarita ka Ki Warangkas. Amoeng. Nyaan bener-bener lain bantak-bantakeun kakuatan jeung kemampuan si Jagal Hawuk pangasana mulia. Amoe. Itu kekuatan talaga lapisanan nanya luar biasa. Tete lah dipeuseuh beurang peuting ku pangarsa mulia teh aya hasilna geuningan. Amoe. Tadi si Jadi Sakti jeung si Jenggala bangun anu gampang nakaran si Hawuk ngarubuhkeun dua urang lawana. Si Gana najan di huruf kutiluan, si Hawuk tetep bakal unggul. Amoe. Alah, belakang. Caritan si lain teh salah Hambaraka. Dewek geus bisa mastikeun si Kinkin jeung si Guntara kitu deui si Baya moal mampu ngimbangan kakuatan jeung kemampuan si Hawuk. Kalah kumaha oge tetep si Hawuk anu bakal aya dina kaunggulan. Amoeng. Itu pisan pamikiran kula oge pangasana mulia. Cocok pisan bangsa. Cocok. Cocok jeung ijiran kula. Si Hawuk anu bakal unggul pangasa Amoeng. Alah, si Hawuk bener-bener pawaris tunggal ilmu lintang panu maling jagat pangasa. Mangrupa ilmu anu nganterkeun pangalesa anu mulia ngawasa dunya kajawalaan. Amoeng. Perhatikan pangalesa mulia. Si saragunjeung anu sajena geus maju dina rajang. Ki Warangkas jeung Ki Hambaraka
Moser geni perhatian anak kan tempat lumangsung nak tarung. Guntara jeung Nyai Kintamani katut Purbaya akhirna pada nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna masing-masing. Tiluanana harita pada ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna. Si Jagal Hawuk anu geus nyahoan muntil urang lawana dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun jurus pamungkasna. Si Jagal Hawuk ngabagikeun panetepna ka til urang lawana bari nyarita. Ku aing geus bisa katebak sagoblog. Si laing tiluan bakal ngagunakeun jurus pamungkasnya. Hah. Kekuatan tenaga lapisan si laing tiluan ge pasti bakal digunakeun sapinuhna. Banten geus sia setan goblok. Nyai Kintamani anu harita nyarita ditujukeun ka si Jagal Hawuk. Memang bener aing tiluan bakal ngagunakeun jurus pamungkas. Jadi tong kaget mun maneh bakal dirubuhkeun ku aing tiluan sajagal Hawuk. Sakumaha hebatna kekuatan jeung kamampuan maneh, tapi ngalawanan tilu urang lawan anu babarengan ngagunakeun jurus pamungkas, mangka maneh bakal kawalahan Jagal Hawuk. Maneh bakal roboh. Untung kalaka bacot si Laing Kintamani. Hasok buktikeun ku si laing tiluan mun memang begug ngarubuhkeun aing. Anu buku mah si laing tiluan mun tong kaget mun ku aing sakedeung dibakal dirubuhkeun sia. Aing si Kintamani moal rubuh ku maneh sia. Rasakan hayya. Jorelat cilung tilu jirimting jorelat majuna lajang pada ngagunakeun jurus pamungkasna masing-masing. Si Jagal Hawuk karobat cara tarungna henteu kawas tadi nagen teu ingkah di tempatna. Harita si Jagal Hawuk jirimna ngajoelat gerakanna leuwih cepet tibatan panalajang tilu urang lawana. Nyai Kintamani leuwih teu dirubuhkeun ku si Jagal Hawuk. Sabatan pedang dina jurus pamungkas ngarah kana beuheung si Jagal Hawuk. Pedang ditakis ku leungeun kenca si Jagal Hawuk. Sauk tang. Meh bareng jeung bantrokan leungeun kenca jeung pedang lawan. Harita leungeun katu si Jagal Hawuk ngahantem kana anggota badan lawan, ngajadikeun Nyai Kintamani badanna ngajengkang oleh ka tukang. Sakit tegas. Rubuh aing. Nyai Kintamani ngagero. Sabung ngacerit bari ngajengkang oleh ka tukang, geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badanna. Jengkang koleab kedebut. Nyai Kintamani rubuh ngabebengkang paling lemah. Joelat si Jagal Hawuk ngajoelat mapag panarajangna Purbaya. Senjata ruyung wasi wulungna anu rek noto kana dada lawan harita ditewak ku leungeun kenca si Jagal Hawuk. Saterusna leungeun katu si Jagal Hawuk ngahantem kana dada lawan, ngajadikeun Purbaya badana ngacengkang ngoleab ka tukang. Sohyuk runtuyan beusi rek notog kana dadana. Sekep ditewak leungeun kenca si Jagal Hawuk. Disusul ku panajang leungeun katuhuna anu ngahantem dadana Purbaya. Sakit tebel ka kitu. Aing ge rubuh. Purbaya ngageronahan kan jadi bari ngacengkang oleab ka tukang. Cengkang koleab kedebut. Purbaya rubuh ngabebengkang, rubuh maring lemah. Joelat si Jagal Hawuk ngajoelat mapag panarajangna Guntara. Sapasang dampal leungeun Guntara dipendong ku sapasang peureupna si Jagal Hawuk. Tapi Guntara masih kene sempet ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna. Sangeusna dibendong ku lawan,
harita Panarajang dampal leungeun ka Tu Guntara bisa bubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong. Sasukeus jari jeug. Si Jagal Hawuk ngajari jeug ka tukang, tapi teu ngageronahan ka nyeri. Guntara luncat ka tukang terus mancuh gentang tunganana. Sedengkeun si Jagal Hawuk anu ngacari jeug ka tukang geus mancuh deui dina tangtunganana. Guntara mancuh dina tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Jurus pamungkas jeung kakuatan talaga lapisan sapenuhna nu digunakeun ku deurina nyata teu mampu dipake ngarubuhkeun nu jadi lawan. Ki hambarakan ningali anu jadi murid bisa ngasupkeun Panarajang ka si Jagal Hawuk, harita ge terus mere sumanget ka Guntara. Harita Ki Hambaraka nyarita semua anu ngagero. Hei, Sargon. Amoy, si lain mampu ngasupkeun Panarajang ka anu jelawan euy. Cacak Sargon euy. Dewek ngarasa suka Sargon. Saukur si lain anu bisa ngasupkeun Panarajang Sargon euy. Amoy, buktikeun kekuatan jeung kemampuan si lain. Montong asa-asa Sargon. Hasok rubuhkeun nu jelawan euy. Amoy, sok Sargon. Guntara saukur nyelang ngarelet sagedeung ka lebah Ki Hambaraka. Saterusna Guntara musrikeun paneutepna ka si Jagal Hawuk bartus nyarita. Kekuatan jeung kemampuan si lain memang hebat Jagal Hawuk. Dua orang batu dewek geus bisa dirubuhkeun ku si lain. Iwati dewek anu mampu ngasupkeun Panarajang kana dilawan. Walau matak si lain montong anggap enteng ka dewek sakurang ajar. Si Guntara ieu tong disarakeun jeung si Kintamani kitu di Purbaya. Artina iwati dewek anu bakal mampu ngarubuhkeun si lain Jagal Hawuk. Sia bakal mampu ngarubuhkeun aing. Sia ngabatsotna montong ka aing setan kurang ajar goblok. Ngabatsotna kana sokor jeung bujur sia. Panarajang sia tadi nu ngahantem dada aing teu karasa naon-naon tangkura goblok. Sagaprakan deui sia. Bakal dirubuhkeun ku aing sasetan. Si lain montong ngagampangkeun kitu sia Jagal Hawuk. Sangeunahna sia cablok di sia, blok. Jurus pamungkas tapak naga sakti lain jurus sabarangan deui sia. Si Guntara morek kejat ninggalkeun pakalangan. Si Guntara morek sieunun ngayunan lawan anu kumaha oge. Komo ieu ngan saukur budak satapak. Saterusna urang teruskeun di talungna sakurang ajar. Pada taker lu tira sakalabu aku lateni. Rasa kena tiba jadi tibanan seranganku. Mati lo, rasakeun. Jorelat culung. Guntara corelat deui. Bari ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kanyataan atawa kekuatan talaga lapisan sapenuhna. Si Jagal Hawuk mancuh dina tangtunganna teu ingkah di tempatna. Waktu datang Panarajang lawan ku si Jagal Hawuk teu disingkahan tapi dibendung ku sapasang leungeunna. Si Jagal Hawuk kabuktikeun caritanana. Ku sageprakan deui bakal mampu ngarubuhkeun nu jadi lawan. Sangeusna ngabendung Panarajang lawan dina kacepetan gerak anu meh teu katuturkeun ku paneyo lawan, harita sapasang dengan si Jagal Hawuk pilih genti ngahantem dada lawan. Tumerapna ka Guntara tepikeun ka ngacengkang cukup jauh lir upama dibantingkeun ku kakuatan Nun Rosa. Sohiu kekeus. Panarajang Guntara dibendung ku si Jagal Hawuk. Disusul ku Panarajang sapasang leungeun si Jagal Hawuk anu pilih genti ngahantem dada lawan. Sakit jebrok kekeus. Wah, edan.
Guntara ngageronahankan nyeri bari ngajengkang oleab ka tukang, geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut. Guntara anu panglawakan cangkung gede, anu panglawakan sembaja teh harita rubuh ngabebengkang maring lemah. Si jagal hawuk mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun anu dilawan. Sedengkeun Nyai Kintamani jeung Purbaya geus calengkat tangtung bari sumengeunahan ka nyeri. Mun seuk panarajang sejagal hawuk kagunakeun kakuatan sabenerna bisa dipastikeun satiap lawanna bakal acal binasa. Tapi si jagal hawuk ngagugu karena caitana Ki Warangkas anu dilawan lain musuh anu sabenerna. Teu meunang ngabinasakeun dilawan. Ki Warangkas anu nang tungarendeng jeung Ki Baraka bari merhatikeun kalabas si jagal hawuk kaita nyarita. Belakok kabandungan ku si laing Hambaraka. Kakuatan jeung kamampuan si hawuk nyata geus ngawasa satengah bagian ilmu lintang panumaling jagat. Berang peuting dewek ngeuseul si hawuk teh tetela aya hasilna. Ku dewek geus bisa kaukur di mana geus angeus ngabangun karaton keur dewek ku si Tuan Willem tea, mangka si hawuk geus bisa ngawasa sapenuhna kakuatan ilmu lintang panumaling jagat. Amoy. Nya bener kitu bangsa nu mulia, cocok pisan jeung kahayang kula eta mah Pasya. Jadi engke bali syukuran geus beres ngabangun, bakal sakalian bali syukuran si hawuk nyangking sapinuhna ilmu lintang panumaling jagat. Amoy. Urang ngayakeun hajat anu rongkah 7 peuting Pasya. Pesta pora suka-suka. Ulah ge bakal pakaulan minum tuak tapi keun ka mabok. Amoy. Geus lila teu ngasaan tuak. Teu ngarasaan mabok. Kitu pamikiran kula mah Pasya mulia. Dewek satuju kana eta caitan si laing Hambaraka. Belokok. Ayeuna waktuna ku si laing gerwan Sirawa sina maju ngalawanan si hawuk. Minangka ujian nu paling akhir keur si hawuk ngalawanan si Segarawa. Jago utama, jago kepercayaan dewek. Hasok laksanakeun Hambaraka. Amoy siap. 86 Pasya mulia, 86 siap laksanakan Pasya. Ya Hambaraka. Nyaritana make tanaga bari musirkeun perhatianna kalabah Mbah Segarawa anu keur nungguan panggerona Ki Hambaraka sabab Ki Hambaraka anu ngatur kana lumangsungna eta acara. Hai. Mbah Segarawa. Ayeuna geus waktuna kudu maju ka pakalangan. Amoy. Si lain jago utama, jago kepercayaan pengersian mulia Ki Warangkas, mangka didinya kudu ngagunakeun sakabeh kakuatan jeung kamampuan pikeun ngarubuhkeun budak sangar. Jeung galak nyatana si jagal hawuk. Amoy. Dina bangsana tarung ngalawanan si hawuk, geus teu kudu asa-asa euy. Anggap tarung anu sabenerna. Saterusna ka sakabeh anu ngabandungan kana lumangsungna ieu kajadian. Montong coba-coba aya anu ini tinggalkeun ieu patempatan. Ngabandungan di kajadian kudu tepikeun kalakasan. Saha anu ngalanggar tangtu bakal menang hukuman. Eta anu kudu diperhatikeun ku salaya. Kajadian nu keur lumangsung kudu dikanyahoankeun. Ka Mbah Segarawa, sor maju ka pakalangan, sor kiri, sor kejar, hareup. Curewat, culung, selagedeg. Mbah Segarawa ngacoelat terus mancuh dina tangtunganana di hareupeun si jagal hawuk.
bari musirkeun panetepna ka Mbah Segarawa harita si Jagal Hawuk terus carita. Sia nu ngaran Segarawa teh nya. Jago kepercayaan Bapak aing cenah nya. Aing jadi penasaran rawa euy. Bakal mampu moal. Sia ngarubukeun aing segan. Anu matak sia montong asa-asa goblok. Gunakeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan sia. Aing hayang ngalasan dirubuhkeun lawan sia rawa. Mbah Segarawa nyobaan tetep tenang sikep jeung caritanana. Tadi geus ngabandungan kumaha kakuatan jeung kemampuan si Jagal Hawuk mangsa ngarubuhkeun satiap lawana. Dewek bakal upaya sakuatan naga sangkan mampu ngarubuhkeun si lain Jagal Hawuk. Memang sakuduna dewek mampu hungkulan nuju lawan. Sabab dewek geus leuwih lila makalangan di dunia kajawaraan. Jadi si lain getong nyaruakeun dewek jeung lawan-lawan anu geus dirubuhkeun ku si lain Jagal Hawuk. Sia montong da babacot goblok. Tawa. Hai lain hayang ngadu babangu sekan. Tapi aing hayang ngadu kakuatan jeung kemampuan. Hasil sia nu mayuna rajang. Aing hayang neule sia geblek jurus naon sedan. Ku dewek tangtu bakal dibuktikeun. Kakuatan jeung kemampuan anu dipipana ku dewek kurang mimitian Jagal Hawuk. Tadah panarajang ieu. Ya! Jorelat cung Mbah Segarawa majuna raja ngagunakeun ilmu silatna dibarengan ku kakuatan ilmu banyu beku ngajadikeun angin saperan panarajang nebarkeun kakuatan hak tiis anu nebak kana badan lawan. Ningali panarajang lawan anu datang harita si Jagal Hawuk teu ningkahan panarajang lawan. Dina kayan teu ingkah ti tempatna harita si Jagal Hawuk ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Jarijeg Mbah Segarawa ngajarijeg ka tukang. Sedengkeun suku si Jagal Hawuk kageser setengah lengkah ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana pada marancukeun tangtunganana. Mbah Segarawa ngabangun di pasangan pikeun maju dina raja ngagunakeun curus anu leuwih ampuh. Pieu mah kakalapan rajang bubuk ka Jagal Hawuk. Dewek can ngagunakeun panarajang anu sabenerna. Ayeuna mah dewek bakal ngagunakeun curus ampuh pikeun ngarubuhkeun nuju lawan. Ceuk dewek sok si lain sia gunakeun jurus anu paling ampuh jeung paling rosa sia. Ceuk aing ge rubuhkeun aing rawa. Aing hayang ngalasan dirubuhkeun lawan sia. Adeku dewek ena bakal dirubuhkeun sia. Jorelat cung Mbah Segarawa geus teu asa-asa deui harita maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh dibarengan ku kakuatan ilmu banyu beku dibarengan ku kakuatan talaga lapisan 3/4 bagian. Waktu panarajang lawan datang harita si Jagal Hawuk masih kena tetep teu ingkah di tempatna. Bari ngabandung di panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sok gese waktu sababaraha detik disanggeusna panarajang di Bandung lawan. Harita memeh ngajarijeg ka tukang Mbah Segarawa sempat ngasupkeun panarajang leungeun ka tuhuna ngahantem kana dada lawan. Jarijeg Mbah Segarawa jeung si Jagal Hawuk ting jarijeg ka tukang. Gancang duanana marancukeun di tangtunganana. Mbah Segarawa musirkeun perhatian ka nuju lawan. Bari ngupat tina jul hatena. Edan kakuatan panarajang aing anu ngandung kakuatan ilmu banyu beku. Bangun anu teu mampu nembus kana kulit jeung dagingna si Jagal Hawuk. Kabenangan ku panarajang aing bangun anu taya pangaruh naon-naon. Waduh. Sakuna mah si Jagal Hawuk ngarasakeun
sakujur badan aja setengah beku. Boga kekuatan naon nu ngalapis dirina si jagal hawuknya. Aing jadi beki penasaran. Asa pira aku aing teu mampu ngungkulan si jagal hawuk. Budak lalaki nu bau hangseur keneh. Aing kudu ngagunakeun kekuatan talaga lapisan sapenuh namun kaya kieu mah yeuh. Hartina ngagunakeun kekuatan ilmu banyu beku anu sapenuhna. Adu mampu ngabekukeun sakujur badan lawan. Mangsa katibanan ku panajang aing. Hayangnya tapi gentamana kekuatanana. Wah, dicobaan sia. Mbah Segarawa ngawangun di pasangan. Saya gadiri pikeun neruskeun tarungna. Bari musirkeun paneutepna kanu lawan harita Mbah Segarawa terus nyalita. Kekuatan daya tahan Silaing memang hebat Jagal Hawuk. Kekuatan Paljang dewek anu ngandung kekuatan hawa tiis teu mampu nembus badan Silaing. Tapi lain ngandung hati Silaing bakal kuat nahan kekuatan Paljang lebih hebat sia. Hasok gancang gunakan sia kurang ajar goblok. Gunakan kekuatan Paljang lebih hebat sia. Sedan janam. Reka kekuatan Paljang naon oge digares nu aing mah sia kurang ajar setan. Urang teruskeun Jagal Hawuk. Tadah Paljang dewek. Jorela cung Mbah Segarawa maju dina rajang ngagunakeun kekuatan ilmu banyu beku anu sapinuhna. Mangsa lawan katibanan ku kekuatan Paljangna mangka sakujur badana bakal beku anu akhirna aliran darah dina badan ge milu beku. Ningali panarajang lawan anu datang harita si Jagal Hawuk dina kayaan tetep teu ingkah di tempatna masih kene mampu ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sok geus. Tapi Mbah Segarawa samemeh ngajarig jeung kadorong mundur ka tukang masih kene sempat ngasupkeun panarajangna. Sapasang leungeun Mbah Segarawa harita pilih genting ngahantem kana anggota badan lawan. Sok geus protes. Dalig deui. Si Jagal Hawuk ngadalig deui kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Mbah Segarawa ngacai jaga tukang. Mbah Segarawa kalung bari ngahuleng bari merhatikeun nuju lawan. Katingali si Jagal Hawuk anu kabeunangan ku kekuatan Panarajang anu ngandung kekuatan ilmu wajumbaku sapinuhna geus bisa mancukeun di tangtunganana. Saterusna si Jagal Hawuk jadi ngagibrikeun awakna siga anu keur katirisan. Sakujur badanna katambus ku kekuatan hawa tiis ilmu banyu beku anu digunakeun ku Mbah Segarawa dina waktu harita. Mbah Segarawa bari merhatikeun nuju lawan. Harita terus nyarita di barunjeung seuri tujukeun ka si Jagal Hawuk. Kekuatan ilmu banyu beku anu keuna kana anggota badan Silaing bakal terus nembus kana kekuatan atau jeruning daging sia dina sakujur badan Silaing Jagal Hawuk. Hartina sagedeung deui sakujur badan Silaing bakal jadi beku Jagal Hawuk. Kekuatan sapinuhna ilmu banyu beku anu digunakeun ku dewek nyata mampu nembus kekuatan daya tahan badan Silaing Jagal Hawuk. Dewek di pihak kadowol. Mbah Segarawa anu keur ngumbar ka sukahatena ngadadak jadi eureun nyalitana barang ningali